Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nulujeng sonten kanggo pemirsa sadayana. Simkuring dina waktos ieu bade ngadugikeun informasi Ki Sunda keur Balarea. Simkuring Purlani Putri Purnama dina acara Warta Sunda edisi poe Minggu kaping 21 Februari 2021. Pamirsa, Bandung teh aya pisan ku kulinerna. Sajabiti aya teh deui pada migandrung ku Balarea. Hiji diantarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu nu geus aya ti taun 65 keneh. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di Kota Bandung. Buktina nu ngadon ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weleh marul wae. Tapi kalan-kalan mah konsumenna kudu ngantai heula. Nungguan tempat piuk jadi kosong. Nu migandrung eta kupat tahu nu perenahna di Jalan Gempol teh lain wae urang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup di Jakarta, Bogor, jeung daerah sejenna. Pajabat jeung artis oge rea anu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teh ditaratas ku Hajah Mariah. Ditaratasna lain anyar-anyar, tapi ti taun 1865 keneh. Mangsa daerah Bandung harengheng keneh. Sanajan usahana kungsi ngalaman rerendahan alatan ku kaayaan negara. Ieu kuliner tetep ngajeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadinakeun teh beuki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolakeunana geus baganti sababaraha kali. Ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa nu ngokolakeunana rasana mah teu ieu milu ganti. Rasana anggar cara mimiti dijieun ku nu naratasna. Sabab geus kabuktian rasana beda. Punjul ti nu sejen. Kupat tahu gempol empuk kupatna. Pedot tahu jeung bumbuna, kurupukna biasana lain kerupuk biasa, tapi kerupuk kemplang anu ipis tur rangu. Nya alatan eta, kupat tahu gempol kakoncara ti bihari tepi ka kiwari. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.